Boleh mahasiswa anu kabeungkeut dina pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII kudu ku Kabupaten Bandung kamari ngarojak gedung Kapolda Jabar. Dina unjuk rasana eta para mahasiswa teh kunjung sarea-area omongan jeung polisi. Eta nu didaremo teh ngeunaan buruan Polda Jabar. Dina orientasina anu diarunjukkeun rasa ngadongdongsok sangkan bantuan sosial atau bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina eronganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005-2006 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa kungsi dirareakeun ku polisi lantaran eta mahasiswa teh arasup ka buruan gedung Kapolda Jabar. Basa para mahasiswa rek nuluykeun deui orientasinya pihak kapolisi langsung ngehentikeun eta unjuk rasa. Polisi lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan nu keur digawe. Lian ti eta aparat ge meredih sangkan mahasiswa asup ka gedung. Pikeun nepikeun orientasina langsung ka Polda tapi eta nu arunjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orientasina di buruan. Antukna mah eta polisi teh langsung nyokot mikrofon nu dipake ku mahasiswa. Nya tidinya antara nu arunjuk rasa jeung polisi teh jadi seheng silih ngariung. Polisi ge kungsi ngancam supaya anu arunjuk rasa teu daek asup nepungan Kapolda. Unjuk rasa teh daek asup ka gedung pikeun nepikeun pangdongsokna. Sekian dari warta ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.